Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Ya orang Dodi. Oh, aya naon tumben ka dieu, Rod? Aya perlu pugu kemana teh? Ya perlu naon orang tumben. Jero eta ngobrolna mengeunangan ami puguh. Ada di cari dia. Kumaha ieu teh aya perlu naon ka urang teh? Aya nu rek ditanyakeun. Tanyakeun soal naon? Lain ada di pegawaian maneh aya lowongan keneh teu. Kebeneran kamari dunungan orang titamian niangan anu gawe. Ah, di kitu mah kebeneran. Geus ka urangkeun atuh. Wae aya maneh daek mah Daek atuh nganaon persyaratanana. teu bangga menima mawa KTP jeung kakak. Oh, sakitu lain. Urang rek balik heula mau KTP jeung kakana. Heg di dagoan nya. Tahu kungsi lila. Tukang diuk. Mana persyaratan teh? Tah, ieu KTP-na. Dari kakakna mana? Tah ieu kakak urang mah pan ieu dibawa. Kelar. Nah mau anu ieu Apaan tadi teh mawa kakak lain? maksud urang kita mawa kakak teh surat kartu keluarga lain mawa lanceuk. Kelak. Asa teh ngarti ya didengerin kita di teh ya. Iya, Adi Mang Saki tadi teh ngalamar gawe. Ditikah mau persyaratan KTP jeung kakak. Nah, kamawa amang. Kumaha ari maneh Dot? Tara jelas. Ari Sugan teh titah mawa akang kakak teh. Ari teh kudu mawa kartu keluarganya. Engke deui mah kudu diragapkeun. Hampura tuh urang salah. Dasar koplak.